Anoman sasumping Raden Gatotkaca kasarano sareng Anoman perbancana suci mambaneran tangan demeng neu pagulingan mambaneran tangan demeng neu pagulingan ran kasarano satengahing perjalanan ya aturan ya geringan aya di dia Raden nu gunaon Raden teh kalau dasar abdi kautus dina wingi ayeuna teh ari sugan teh keur ngimpo kautus teh sakara-kara geuning tiasa tepang sareng eyang dina wingi ayeuna keur ngadata PKH kacina bungane bagja pisan yang dina waktu ayeuna biasa tepang sareng Raden nuhun Raden bingah nya kan bingah amarwata suta bingah kagiri-giri silaturahmi ya bingah nu tanya papadana nuhun Raden ditepangkeun sareng eyang di dieu bagja pisan rek ka mana Raden teh kana resep acara ketinggali siga nu rusuh dina danget ayeuna kaujukan tiasa bertepang si cepot cenah bejana bae teh keur amuk-amukan ya anak sih teh mau divaksin Kudau kepala rubuh pisan cenah abak-abakan nepikeun ka eueuh nu bisa nahan eta amarahna si cepot ya tatangkalan di baban balong disaatkeun wahangan dipenet sagala amuk-amukan eueuh nu bisa nahan mobil dijual ku sia mah ya pacida-cida jeung eta da najagana da najagana hayang mio si goblok mah syukur Raden urang babarengan jeung eyang dina poe ayeuna hayu urang teang katumaritis urang bebeneran we aya naon sebenarnya paingan meuni hareudang karasa segala rupa sasatuan kabeh kalalapur ulin nepikeun ka pilumuran tahun ka desanya nepikeun ka talurun umah ka imah si nu imah ya Den paluruh aja Den saya naon urang sasarangan ya teh ya hayu Raden urang sasarangan ulah diisuk pagetokeun Raden hayu urang babarengan asna jingat teh nepikeun ka kitu-kitu nanya kana rek talung cek bisi beak token urang teang kaca urang babarengan we teang aya naon masalahna kudu diguar moal beak acara gitu bisi aya kahayang mun kahayang naon teh si asna jingat kudu pugu kudu pugu moal gara-gara
ayeuna amek-amekan teu palarugu sabeda Cisasari biasa nama si eta nama bager sanajan beungeut beureum oge bager si eta maleahan Rata-rata kita kasih. nya hayulah urang langsung wae tepungan ka Tumaritis ayo kebat lalampahan Anoman sareng Raden Gatotkaca ka Tegal Korowong Tumaritis tulis kapiwarti engah kacarita di Tegal Korowong Tumaritis kalarsan nu kapercantan sesepuh kampung Tumaritis Lurah Semar Wadah Bayana Sapala Putra Lurah Semar Badranaya nuju bingung ningali tingkah waktu-waktu ayeuna ningali si cepot goreng adat kaci pamedali Lurah Semar Badranaya kepapat kadia along-along siksa balwa karena lamun si eta geus amuk-amuk angdatuna mun ngomong we hayang apel ke tempat si Jukul Ulan wah sehat wah dewek teh meuni asa bingung nu teu manghitung teu wujud ya naon wah si kanu baringung kitu cenah kacina bingung na dewek mohon sopok aya naon urang sini bantos ya si Asraji ngalanceuk si Layu aduh bolok silakan teuing kunaon teuing hayang naon teu beda Cisasari eta si kehebutan ada goreng adat sih kan namanya adat-adatan Yoi, mun hayang kursus ngaput deui kan. bisi kermen meureun Mengadong-adong pare si Seta. Sagala tatangkalan tutuwuhan di babad eta ku si kehe teh. Acara matur di babadan. Heuh. Cing urang teh yang lanceuk si lain sugan aya di belah ditu ayo. Urang teh yang ujang nah kitu paluruh wah dinten teh anak dewe kita lanceuk si lain teh. aya paribasa guru-guru papanjati kana Heeh. Ayo ujang. Urang paluruh, urang paluruh. wah meni lancar atau goyang TikTok sih wah Goyang paroi. Dewek teh kabawakeun kana TikTok ayeuna mah. Heeh. ini sih lagu Makarena wah Sampai kau jeung lain ocak gitu kan teh. Da teu sirikna sakala ayeuna mah geus kana TikTok ya. Iya. Heeh. Keun mah keun. eta mah kairupanya ya
aya babasaan Awan jenawa. paingan cek hariringnya ucuk Kumaha abong kena hariring lain anu kuring halang lain nu urang laras gitu. sabab hariring teh nu maha wening halang nu maha wening Itu gini. cek hariring ulah waka suka seuri ucuk mun can pangih jati diri tah kuha sakitu wa nu dina waktu ayeuna sasat hariringan anu tadina teh ngagambarkeun yen hirup teh teu ngaboga-bogana naon ucuk Urang mah. istuning mulucun urang hirup di alam dunya teh teu mawana naon lahirna urang ka alam dunya teh teu mawa sisir kereput teu heeh teu sagala dibawa diri sasampireun awak sasampayan umur mangan ukur gagaduhannya ucuk urang mah hirup ngan ukur dharma ari dharma teh ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu teh urang sing ridho ucuk Tayang deui. hirup teh diatur sabab lepas tina aturan nya ya mamalana ya kaca Baru ini ujang mending Di kamar uring ka. aya mamalana kana diri Tah gitu. sagala oge terlepas tina skenario Gusti Nabi Sakema. angin Allah nu musik malikeun urang sadaya urang teh miboga. oh aya nu kagunganana sagala oge meureun nek teh di dieu teh titikna mana mu nyaujuk Eta aya paribasa. meureun nek dina peuting ayeuna bilih mah aya karuhun ti palih mana we ti kidul ti kaler ti kulon jeung ti wetana aya nu kadupa bilih mah aya nu kasiku da malu manusia urang mah sifat manusia mah teu ningali anjeunna mah ningal ka urang nya cuk bilih kabaribinan warga masyarakat nu aya di dieu bilih aya nu nuju teu damang mudah-mudahan cing sehat wal afiat cuk dipararanjangkeun yuswana Amin. cing gararade milikna Amin. Wah. oge meureun dikhususkeun nya eta ieu teh kabeneran ucu Kumaha? dina raraga milang kala miladna ieu teh putra kadedeuna Oh, nya eta Bapa Ujang ucu tah eta heueuh Ujang Samsudin teh wa. bener orang tinggal heula poe deui da jelema mah teu poho mun teu poho naon we sagala aya ge Ujang Terlumpur dengan kesalahan wae. Eta teh nempo teh gara-gara teh wa teh ninggalkeun aksara teh. yang kitu Gara-gara dipaksin nyumput. oh mantap pula serumput tadi saya tadi vaksin dan mana naon iya iya teh Bapak Ujang Samsudin ucu Ada. nyangakeun Bapak Ujang Samsudin sareng ibune Ibunya Masia. bener eta apalan maneh Pan maca wa. da kudu dibaca sakalagi khusus pangitan kau kaneng Wilpa Arasipa nyangakeun kanggo ka Bapak Ujang Samsudin sareng Ibu si Masia Nimas. Nyimasia heuh tah eta Nyimas abong geus kolot hampuraeun Ujang Ah, gitu. Ai tidak jero ngaranna ge geus kolot hampuraeun nya. ayo we maca beri poho deui mudah-mudahan ieu murang kali nu milad nu ka 4 tahun laras Laras. cing janten murang kali nu soreha
Amin. panjang umurna babaktos kanu jadi ibu rama negara bangsa jeung agama cing sehat lahir batinna eta ujar Hirup urip walau ya. segala rupana eta geus dikumkeun Nah, eta. mudah-mudahan we khusus meureunnan anu masih jero meneng kanggo ka mamahna kamari mama reuwas Naon cenawa? reuwas mamahna aujang dugikeun ka dirawat aing jeung adeg kamari mama jadi moal cenah wayang teh mending geus serba salah kamari mah Coba nayaga geus dibejaan. najaga geus dibejaan jeung umat-umatan di tanggal 28 hari yang sukses. Amin. Bener. Proposal. Itu mah proyek. Ya mudah-mudahan wilujeng kau ka mama nu kamari parantos katiban panyawat. Cirining masih di aku umatnya. Mudah-mudahan we mamacing neras sehatnya mama. Panjang yuswana. Sehat lahir batinna. Utani man berkah dunia jeung akhiratna nya. Amin. Ya, Ulah. cing hayang ibing dewe ge ja. Halo, bener ya. Kanggo ka Bapak RT, Bapak RW ne, Bapak Lurah, Bapak Babinsa, teras Bapak Linmas ne, Babin Mas. Nah, sejabat bintang dia tuh. Kanggo ka keluarga besar pemuda Pancasila. Malihan ma aya di dia teh gajah putih nyaucuk. Aya gajah putih. Keprohola ke gajah putih. Non, geningan di dia. Uyup kabeh di dia ngalariung para pupuh-pupuh seniman. Ais pangampi. Ais pangampi nuhun. Reug buat teh penting ayeuna nepikeun ka ngalariung hempak ieu. Mudah-mudahan tina aleutan ieu teh sing parat nepi ka akhirat ujung. Urang teh teu kumpul di alam dunia hungkul tapi cing parat nepi ka akhirat. Sing ngumpul di sawargana Allah. Cing ngumpul di sawargana Allah nu pangsaena urangnya. Ulah saya teh geus botak ada mah. Jeung sakantenan urang teh dina wengi ayeuna teh kalaresan mapak. Mapak nyaeta dinten nu kahiji, dinten nama teh panginten malam kadua ayeuna teh ucu. Nyaeta miladna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jungjunan urang prom pembela Islam nomor wahid di alam dunia teh ucuk. Mudah-mudahan we urang sadana singkenging karamat jeung sapaantna ke di yaumil hisab. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin matak sholawat teh kade kudu mineng we. Yami kudasi. Ayo we kitu. Ya. Matak cing loba sholawat. Cing ngageblos segala rupane ngameh dugi ka mantena nyaucuk. Nyangakeun kau ka para sepuh-sepuh sadayana. Nu aya di dieu mudah-mudahan we ieu ti wapa kaulanana hayang ngibing wae. Lagu naon? Nyaeta laguna teh Wangsit Silih Wangi ujuk. Si lokal teh. Hade kudu apa-apa sapana eta Wangsit Silih Wangi. Kumanang wong. Meureunnan tina Silih Wangi di dinya teh urang teh sadayana kudu silih seungitan itu. Aya eta teh silih bantu silih seungitan. Silih bantu pandidinya aya babasaan geuningan. Silih asa, silih asi, silih asu. Nya. Sok we eta mah tinggal ngahartikeun kumaha marane. Da geus paradang sia teh.
lain badak deh. Silih bantu. Amin. Siapa yang ngadu? Ayo jangan. Ayo ah. Udah ngareng kenek dewek hayang teu kuat hayang ngareng kenek nyangakeun kepada sepuh Wangsit Siliwangi. TikTok wah. TikTok mah bagian si cepot. Laksanakeun kamu ka sepuh-sepuh senawan. Nyangakeun kau kasadayana para kesepuhan. Nuti kaler ti kidu teh watanjeun ti kulona ngalariung sadayana nyangakeun. Sangat cenah ka para tokoh alim ulama di Payun. Ka tokoh pemuda jangakeun. Kira-kira ngerawasin kumaha Kang? Asa tengenahan asa atau semalaran Asa dia lese.
bisa dilalece aja. Beberapa betan lain itu dihargaan. Aduh, mesti. Iya mah, jika ada karutuhkan ngaran. Itu dah. Abang si tara sarolat. Itu dah. Ari ngomong sing anak kebatur tara salat ku mahal udah teu kudu beja ka akang. Nagol atuh sia teh ya. Ciri-ciri nu sok salat maka nek katingali. Naon cenah? Cing dewek rek nanya ka sia. Naon? Ari nu sok salat cirina naon cing? Ai nu sok salat mah hiji ciri mah. Naon? Wudu. Ya. Lain sia Naon teh. atuh naon? Pokoke jeung tapakan dua tarang lagi jeung dikesur-kesur ku sia kadinya. Loba budang Dikesur-kesur teh hidung sia teh. Katingali nu sok salat Kang. Naon? Tipina hurung. Ana sia teh. Ana teh. Eueuh sia teh urusanana. Naon atuh Kang? Ari tapak salat mah yeuh sia teh sing ngarti. Mesti nu agung cacakan geus gardena sia. Meni gemes cirina nu sok salat mah berehan, welasan, asihan. Kade sia teh apa? naik tulung kanu butuh. Heh? Naik tulung kanu butuh. Daek nulung kanu butuh, nalang kanu susah eta mun aya. Ngudangkeun kanu labu. Udang ku sia. Kumaha sia teh mesti posrupna kana teh imuni sia teh. Oh wayaan nawe opi ku akan. Jadi dinya sia teh. Pan salat teh kewajiban urang Islam. Ya bener. Macam aing ngomong oge. Pan didinya teh salat teh kabagi 3 euy. Ahijina. Aya shot lam jeung tak. Ari shotne sirkul qauli. Aya hartina teh na. Ari sirkul qauli teh tara bohong ucapanana. Tah eta bener laras pisan. Ayeuna lamun jelema sok salat tapi sok bohong keneh eta can ahli salat tapi karek tukang salat. Pinter si Akang eta mah duh. Pan aing teh guguruna di Ustaz Ujang di dieu Samsudin. Bapak hajat gitu-gitu ge ajengan Ustaz. Gitu. Ya Teh bener. silaturahmi. Ayeuna aya lam. Naon? Ari lam teh lain mah qalbi. Ari tukang salat mah leuleus hatena teh. Tah eta. Beda Leuleus. deui sia kita mah. Gitu. Ari Mun hatena gede ambek kene, hatena borong-ngongong kene, goreng adat. Ta eta mah kakara tukang salat, tapi karek nyobaan salat. Akang Di urang mah ejen deui. berarti akang tara salat ageura makamekan panena teh. Beda deui kita mah Bu. cing ilmu ieu teh dipal. Ayeuna aya ta. Ari ta teh tarkul ma'asi. Ari tarkul ma'asi teh artina teh ngajauheun pimaksiateun. Oh, laras. Pina wae geus dijauhan komo maksiatnya nya. Tah eta laras. Jarokan anu mah. Sigana ini mah perlu ditutur dari si Akang. Oh, situ jeung kana ka WC. Oh sia itu mah. Sama deh malaweng penari teh kubu ku sia teh mah. Lain isu teh pasea. Tadi dinya mata kudu bener-bener teh. Dewek masuk rajan ingat teh. Kumaha gitu kan? Sok pernah aja apa mana lagu anak-anak. Anu mana teh ya anak-anak teh asal pernah nguping ke pungur teh. Lagu anak-anak gini atuh da lagu mah loba sebenarnya mah euy. Kumaha kan? Sok lamun teu dikuku aing rek amek ieu. Mun. Ayo lagu naon atuh? Aing mah hayang lagu dago pakar euy. Oh, dago pakar. Oke heula lagu anak-anak make sagede. Kumaha? Lagu dago pakar gini nu meuneng. Anu tresna makar teh. Tresna mekar ieu. Lagi jeung euy.
kita diberi surupan teh akan itu beda deui pandina adan ge kudu bener makrojna leres gitu sok ayeuna lamun adan heug lempeng na bangunan Allahu Akbar Allahu Akbar bangeunah Pak borah yang sholat yang babora hayang sholat tapi lamun adan di ngeunah seperti di masjid tadi ngadangu adan keur budak leutik keneh di dieu mah cara petangna luar biasa ya Allah alhamdulillah kumaha mudah-mudahan we keluar urang dieu ya keluaran aya ajengan-ajengan nu jumhurnya amin aya sirung-sirung kiai di belah dieu teh loba pisan aja nah ka kuping ku akang tadi kerana kadenge pisan kumaha cenah adana teh mending ngeunaheun adan teh Allahu Akbar Allahu Akbar lain adan ngeunahnya heug subuh dikari ke si mute oh sia jaman da kudu dingeunah sagala ge atuh nya atuh naon oge dari segala rupa kayak kudu aya nih eta teh mode adan di Arab gitu teh darah pernah ka Arab mana atuh ke Arab bakal acan keun we mudah-mudahan we urang lain di dieu kembal cenah cing tiasa rangkatnya amin katana suci sajan katana suci murang ka Karang Pawitan heula ada panto molongo santep mun adan pantona molongo tutupannya ku siap pantona Birabu sia teh panto molongo si akang bukan makan kadang-kadang pinter si teh jadi panto molongo mah kan bae we sia teh dawa urusan aneh adan mah adan we karena akang sina nyelah akang nguping asa teh kabayang panto molongo aing keur adan panto molongo itu kumaha euy batak ieu mah ngelingan keur dewek pribadi euy jauheun hayang bener-bener husu di masjid teh tak kitu pang-pangna komoda nu tahrim geuning isuk-isuk diten dewek kumaha ngadenge geuning bapak-bapak euy ari tahrim wala wargi janda-janda gerak-gerug waktos parantos nangtos kan ningali jam aya nu maling itu si goblok aya nu maling jam aya di paling teh kuincuna lain na atuh nu ngora Muni kolot wae nu ngora atuh sia kudu nama